Terima kasih udah tekan video ini. Tapi jangan lupa guys, tekan tombol subscribe ya. Nanti. Pasti belum tekan tombol subscribe. Sekalian ya loncengnya. Hop, mau. Alhamdulillah mbak, aing ke kemarin nembak si Dede Helen diterima deui, aing bangga hati aing. Sari diberi duit 7 koper bae. Aing kadarerege sampai inget aing sademeh diterima aing ku Dede Helen ke kemarin nembak. Kadarerege ge make inget aing poe ieu mah. Di Parabana ge ku aing jukut anyar bae. Ari keur diputuskeun mah aing boro-boro mere jukut anyar kadararia. Nu buruk yang dibikeun kadaria. Munasabah dari sales mah orang aing inget dararianya dibere jukut buruk waing keur kahalangan. Aing banggana budak bahagia kakarak mah bahagia mbek. Gara-gara darianya aing geus gede mah dijual dari aku aing. Tuker tambahkeun tak waing lah. Nah kabeuli naon-naon aing lah. Yang kamar itu yang ada es kulkul terus subuh aing mah aneh eta kana beuteung aing. Piraku di atas sebejang sebiak 10. Aing mah 10 ge kan ku dia dicongcong 2, aing mah ada 8 doang. Wara eta beuteung aya kamaran tanahan ku teh sebe-sebe. Heuh dasarna ge beuteung aing mah aya kamar mandian, aya kamar resan. Bejakeun nama aing ore banen mah. Emang dia mah dong ora ieu barang dahal ge ti lo kabeulan. Sasapaan. Dia mah kaboga sorangan mandi disaruakeun jeung orai banen aing mah. Ampun aing kana dia. Terus urang jadi teu ka dapur, da kan dia ngajangjeun ka dapur keur ieu teh ya. Dek naon dia mah maro ka dapur dek ngejo tah naon. Aing mah ngajak ka dapur ge lain jeung ngejo. Ndek yang-yangan. Emang di dapur tempat yayang-yayangan, jadi dapur mah tempat ngejo. Geus leh cek kumaha dia bae, endek palikeun endek dahar, aing dahar. Ceger dahar ka ditu. Parangsan aing mah bobogohan jeung si eta mah dahar bae dahar, bener cek si Helen. Geus, dararia iku hari geura barang hakan bae ieu ku anak ditinggalkeun heulaan. Menang 20 menit mah nya. Hampura bae ka dararianya. Aing na ketemuan heula jeung si Dede Helen aing. Di kebon cau aing ketemuan ge. Nya dari video bae oke. Dadah. Bye. Nah. Duh, aing mah naonnya ketemu jeung Dede Helen. Cenah rada romantis teh ya. Duit aing parang sae kene eueuhnya. Aduh, aing dak. Nuk meuli bunga kumaha aing nyejedetna ge eueuh. Sasapaan suka neng duitan deui. Oke. Eta baik teh cenah romantis ku aing tangkal naon tak koneng bawa ka Dede Helen lah. Ja. Wuh. Dak romantis aing ketemuan. Waing ye moal waka ditembongkeun keur disamudikeun heulan. Neng boga rahasia. Ari si Randy kebel amat kitunya di tangguana. Teu bersyukur amat sih si eta. Diajak ketemuan aku aja. Kesel amat aingnya balik deh gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cager Dede Helen. Cager, alhamdulillah. Aing boga sesuatu jeung dia, dek nerima moal. Naon? Iya jeung dia. Astagfirullah Randy, nanaonan dia mere daun koneng ka Sasapaan Neng Helen make dibalangkeun eta kembang. Aing teh cangkel-cangkel curug aing nyabut di tadi. Astagfirullah.
Ih, aing nak beli kembang ya buka duit ai. Situ percaya mah yo, dompet aing tak kosong lah. Usian. Aing kumaha geus kieu. Dedeh lain hayang naon sih selain kembang hayang naon? Ngomong karena si Randy yo. Gerak-gerak ngomong. Ma ogah kembang ge. Daun koneng ogah aing mah hayang ge nginum aing mah. Hayang cai dugan. Duh, eta mah gara rapi aing dasar teu buka kebonna. Budak aing kudu maling dugan si Aji. Aing bisi kanyahoan kumaha lamun kanyahoan urang isin duaan. Aya bae hayang cai dugan sagala naon. Coba hayang eskulkul. Bos kayak ngalalah. Aing tapi nasalin baju heulan ieu jeung bari nyokot peso aing jeuh mah peso. Betangan ti dieu aing nyokot peso ulah balik nya. Oke. Ulah ka jauh aing balik heulan. Yuhu. Aing bisa moali kalapa. Ditaekan ku aing. Luhur amat aing mah. Aku yang dipaksakannya demi cinta aing kasih Dede Helen. Lah bisa tuh bisa aing naik bela. Ih aing pokok baju tuh dibuka. Demi Dede. Aduh sasapa nih kenapa make lesan kieu. Jadi bisa. Alhamdulillah. Bari itu bisa ge kuang dipaksa sampai bisa akhirnya mah. Atuh aing ngambakan budak. Ngap aing naik kalapa. Selah capek ge demi Dede Helen. Aya keneh sugan si eta yang dibikeun lah. Aduh, sebuah amat aing sedarnya. Doangna yang ada cedugan mengeunah, nginumna pakai cedugan. Aing perasa mah boga anu 10 hulu teh. Tangkalna bagus eta mah. 10 hulu. Saing tong bae pon ala behiji. Seubeuh eta ge. Ti isuk aing naik turun beranda bae. Eueuh nu nyangkut hiji ge. Weh, Diana kenaon dia mending anter aing yuk ngaladugan. Aing sarieun sorangan bae mah di leuweung gitu sorangan bae mah kumaha teh sieun teh bisi aya kelong. Moal teh aku kelong, jak kelongna ge dia. Sakieu aing ganteng na dia mani disebut kelong, sayo ge urang ka kebon. Ke. Pang deuleu mah eta dugan. Aya 10 kamari kuan dihitung. Tapi kunaon ku ari S9 doangnya? Saha eta nu nyongcong aing mah aneh bae ieu sakiluhurna ieu nya. Aku aing nyongcong bae. Lihat aing kanak dugan bapak aing mah beak beku batur. Dia meureun dijual, duitnya pakai ngajajanan si Olip. Moal teh aku yang dijual ari ku di ong mah. Usai ge urang balik teu umut deui aing. Kurang apaku padamu. Aduh, aing capek aing. Iya lah hayang dia ieu. Astagfirullah, aing ungap popolesedan di luhur. Untung aing teu ragam. Serat lah, sampura bae. Tah, tapi ngesalin heuleun aing. Golokna di imah aing can dibawa. Hiji amat Randy, ari jeung dia mana? Misi berang duaan cenah rada kumaha biar romantis gitu. Pan mah jelema lewat beureun ka dieu ngadul urang sahulu kuduaan urang pan romantis ka deuleuna meureun. Geus ulah ngabace bae, geura cokot ka ditu golokna, ti kora aing geus haus ieu. Oke, tangun teh dieu aing sabelen salin nya beureun gogolokan aing. Si Randy saking kucintana gitunya ka aing. Ieu menang dugan ti mana meureunnya aing geus emang nyocong doang. Jadi beuteung aing mah. Tapi saya teh nyokot golok deh. Karena rese jadi golok tenan kitu saeta. Aduh, capek aing lompatan. Ti tadi kebeloh. Oh, dia kebelok. Oke, kau yang pusingkeun. Ge dedena ge, sing kena golok kena, auh kena Demi Dede Helen. Ulah kalapa aing teu bisa ge dipaksakeun. Aing teu bisa.
Golok na mintul acing yo. Dede anakmu. Iya gitu poho. Dede yang minum di tadi ke ya Allah. Aduh. Ya ampun. Ya, dede nek. Si Rade mau ada openan bae. Tunggu sebagian aing yang minum ya haus. Ih, hayang bae dia. Yuk. Amis. Ke. Si eta teu boga tangkal dugan, kebon ge komo. Pira aku si eta mani meunang adaran dugan. Orang nama dugan aing meureun nya. Oh meureun, hayu urang teangkeun. Sige hayu. Woi. Ke. Wih. Enon. Atuh eta dugan saku dia di alana. Sasapan. Nyaho aing ngaladugan yang itu tumpang luhurna pokona kuang di ala eta bukan sakit tuh. Sasapan eta mah dugan aing dan di itu mah pangluhurna mah. Emang hitungan dia ti leutik. Geus gede mah dia nu nyongcong. Oh ka izin jasa dia. Oh, iya nang nyongcong. Sah urusan bek. Aju kumaha deh urusan eta jeung aing geus kitu mah. Aman lompat sieun ka dia. 3. Pohara eta beuteng ku atuh sebeung anya deh. Emang mun ngadeubeut aing geus seueur. Like itu. 3. Dan ngomong. Ada ngomong naon? 3. Parangsan aing mah dahar jeung si Ele dahar jeung si eta. Moal teh aku yang dijual, lamun ku yang ditong mah. Geus ge aing urang. Kumageun sasapan eta mah dugan aing dan di itu mah pangluhurna mah. Aing mah dia